ya perhatikan, regapkan, dangukan, dengekeunnya ulah sieun ulah keung tina masalah rizki. Kunaon pangna sabab geus ditakran masing-masing. Kunaon kitu rizki diturunkeun teh aya dua, aya anu morolo nya loba rizki teh, aya anu cret saeutik, aya anu bro bro bro, aya anu cret 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 nya. Tah ulah keung ulah sieun ulah ripu nya, tinggal milih urang rek turun anu bro arek turun anu cret, atau bro 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 atau ceret ceret ceret, tinggal milih nah turun bro nah turun ceret nya gitu tah. Mangga